Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, ya teh Bandung United nuju tesnya di Bumi Ageng. Iya nuju ngariung di Bumi Ageng, ayeuna baris diayakeun ngobeng lauk. Jadi orang teh ulah dikeprokan, Pak Haji Lin Japati. Jadi ulah mung apa dahar lauk bungkul. Aya prosesna. Ayeuna ngobeng ke minggu ngurek, aya nguseup, ngajujul, ngagogonya. Iya aya lauk ya. Ieu teh 3,5 kiloan, aya opat. Urang kencarkeun di dinya, sing saha nu tiasa ngelak lauk ieu hadiahna 500.000 nya. 500.000 hadiahna ieu. Tah, hadiahna nya 2 juta. Peknya tangke. Kuseuran mah lauk teh ngambul. Ulah ka pojok we, sabab di pojok jero lombang di ditunya. Tangke ka kolam renang di ditu aya awi, eta namina gorewa. Sing saha nu bisa meuntas awi 200.000 hadiahna nya. Ah jadi urang bari gugujubaran teh meuntas. Ayeuna ku palaga hiji alungkeun. Alungkeun. Tah. Oh, diari laukna ge elung. Tah. Keras. Lok, elung ka dia moal alungkeun. Tah. Pak Haji Yoko. Tok. Lamun turun ke mal menang ya. Sok. Iya, buka. Ya buka, kewa. Ngadeng. Ngadeng so. Oke, Deden. Wah. Tok. Ya. Tok. Opat, siap, Bram, musik, tah, tuh, tujuh belas Agustus tahun tiba. Lag. Oi. Cepengan. Tuh, gampil. Awas jero. Wah, tukati teman. Sok. Jadi. Kan? Kaditu. Ayo ke kolam renang. Ayeuna. Mohon. Jos. Oke, nyantai atuh. Mau aja nuju ieu. Mat ka dieu 200.000 nya, 200.000. Mana Kang Deden teh? Sok langsung. Iya langsung ya renang. Kami suasana gambarnya bagus.
Ayo. Wih. Tah, saimbang sih karena memang ya. Tuh. Alah. Istirahat duluan. Buru R. Digancang R. Iya mah aya bahan ya. Aya bahan ya. Cepengan gitu mah tuh mau Iya mah selamat ieu mah. Tuh selamat. Tuh tinggal kade. Tahan. Oh, nyai dia mah ada. Eta si Aditala muntah si Andrelan Dri ame kasedot cai. Eta teu kejadian gitu. Kan. Eta ulah ditahan gitu. Itunya enggak boleh ditahan. Ulah boleh ditahan. Tah ya. Gorewa namanya ya, gorewa ya. Muntah cukang. Yang di bawah si wae atuh. ditahan mah tuh gampang. Tuh, nya ieu mah tingali tuh. Kamu ngarangkap enggak boleh, Pak. Terus tenang aja. Tah, ieu mah tenang aya bahan. Tuh, aya bahan teu jubar ieu mah. Yusuf Yaris. Usep kenging teh. 1 juta itu mah. Yaris. Usep. Sok. Tuh. Tuh. Salah satu ujian mental di sini. Keseimbangan harus di. Harap nu baru tuh duit. Kan diomong tuh atuh cicing. Soalnya ya si Rohman di sana berkali-kali. Tah. Jadi lamun ku cepet mah gitu tah. Detik euy barudak. Dir. Kumaha komentar Kang Adeng ieu? Kang Adeng ieu. Oke. Terima kasih Kang Opik, di sini anak-anak sangat bergembira. Kemudian di waktu senggang, waktu istirahat ada permainan-permainan yang sangat menggelikan, dan ini ada manfaatnya karena acara yang ini bisa menjadi ujian untuk mental anak-anak. Sanggup enggak mempertahankan keseimbangan sampai di tujuan itu. Kemudian tadi Ngobeng lauk. ngobeng lauk adalah untuk Tong dipagatkeun. Talian deui. Keahlian dalam menangkap bola ini ada unsur latihannya. Saya terima kasih Pak Opik. Jadi teh Kang Adeng, anak-anak kota, anak-anak milenial di wanohkeun deui karena seni tradisi itu namanya gorewa, muntah cukang gitu. Ayeuna seueur jembatan kabur lagi di perkampungan mah gitu kan. Enjoy lah, baru dak di dieu nya. Ya, terima kasih Kang Opik. Mudah-mudahan Kang Opik sehat selalu. Amin. Kalian Suti itu
Sok. Ayo Bang Siti. Tuh. Epeng. Pelan, berarti tenang, tenang. Ya, bagus. Nah, ya bahan ya mah. Jangan menyerah. Tenang, tenang, tenang. Nah, gitu. Tuh. Seimbangkan. Alah. Ente sok deui. Kali heubeul. Dari itu. Tah mau bawa seimbang. Seimbang tuh nya. Ya, tenang, tenang. Kamar Kang Robi. Agak dia tuh. Ayo, 17 Agustus. Tah, iya mah ya bahan. Tah, lima kalam tuh. Ya, kadang di dia, iya. Lima kau. Wah. Pilih kesal. Lengkap udah lagu mau tepelan unggul. Itu